anu pamitos pinu di luhur panten biasa ngalebatan kursi anu diharap masih kene kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sadayana sakumaha mafhum dina dinten ayeuna dinten Mingon kaping 8 Juni tahun 2025 insyaallah baris ngadahupna Neng Rizka Rahmawati putrina Bapak Agung sareng Ibu Teti Suryati di Kampung Cienteng Desa Mekaruyu. Insyaallah pada ngadahup ka Cecep Ipan Saiful Alam putrana Bapak Aib Saifuddin kali Ibu Hayati di Kampung Panagan Desa Sudalarang. Alhamdulillah tatangi desa apa nantinya caket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahalanika wa harrama syifa wa nazaba ilaih. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin bil arwah wa sholli ala jasadi Muhammadin bil ajsad wa sholli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati paman rogiba ang sunnati paisamini wa qala aizon la farhatun fid dunya illa binikah. Kapayunan pengatur waktu penjajab acara ugi kapayunan keluarga besar Saibul Maqasid Bapak Agung Kali Pojok
ka para sesepuh anu aya di dieu, ka para ustad, para asatid, ka para aparatur pemerintahan anu aya di wewengkon anu kusim kuring sadayana dipihormat, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dina enjing nu sakieu cerahna, secerah mana dua calon panganten diwuwuh ku dulur-dulur pada kumpul baraya nu di kota oge pada dararatang. Ieu pun adi Pak Agung kalih Ibu Eti ieu teh kenging kabingah anu luar biasa. Dasar kabungah nama kasemahan ya teh dina ieu waktu teh kata tamuan ku calon besan Bapak Aib Saifuddin, Ibu Hayati malihan mah make jeung diiringkeun ku para wargi, para tatangi sadayana. Ieu kabungah anu luar biasa kangge pribumi mah. Rek teu bungah kumaha pa usah dudung panungaran semah teh mawa rahmat terus sakaligus bisa nyoplokkeun, bisa ngarontokkeun dosa nu boga iman. Mereka mah teu tapayun, sedikit tapayun. Salahkeun terus tanya lah, ningali kembali dia ningali kamera. Sekedap tahan. Sekali lagi. Tas. Alhamdulillah. Mangga anu sanesna tiasa diestafetkeun banten oge anu nampina siap-siap anu bade nampi cacaratan supados tertib. Mangga. Saksi kalau saksi di calon pengantin istri. Ustaz Baik mangga diaturan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis langkung dipayun sumangga urang panjatkeun puja-puji sigarang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dina ieu saah tiasa ngempel ngariung ngemuajah umatnya. Mudah-mudahan ingin syafatul uzma di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun anu musim kuring di kehormatan Pak anu wastana Rizka Rahmawati ridho ditikahku anjeun kalawan nganggo mas kawin emas 21 gram dibayar kontan. Terus 2 hiji Yana nampi abi nikah kapuri teges bapa anu wastana Rizka Rahmawati kalawan nganggo mas kawin kumas 21 gram dibayar kontan. Terus ya? Iya. Oh di aos aja? Iya. Ini bisa. Oh, untuk dalam di payunan bisa lihat. Itu kan ya nampi abi mah kaputri temes bapakna aya di payunan. Jadi biasa disebutkeun dari payunan bapakna nya.
Sahadat dan salawat. Masyarakat. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujang Cecep Ipan Saiful Alam Bapa nikahkeun ka anjeun putri teges Bapa anu waslana Rizka Rahmawati ridho titikah ku anjeun kalawan nganggo mas kawin ku emas 21 gram dibayar kontan. Nampi abi nikah ka putri teges Bapa anu waslana Rizka Rahmawati ngakalawan nganggo mas kawin 20 gram dibayar kontan. Alhamdulillah acara prosesi akad telah kita lalui bersama. Maka dari itu kita akan datangkan mempelai wanita kita yaitu Rizka Rahmawati. Marilah kita arahkan pandangan menuju pintu masuk utama. Kita undang bersama untuk Acacep mohon untuk berdiri di sebelah sini. Menghadapnya ke sebelah sana. Baik, di sebelah sini dulu, ada sebelah sini. Ya, di sebelah sini. Oke. Baik hadirin yang berbahagia, kita hadirkan mempelai wanita yaitu Rizky Rahmawati. Mari kita arahkan pandangan menuju pintu masuk utama. Ini dia Rizka Rahmawati, putri tercinta dari Bapak Agung Rahmat dan Ibu Tati Suryati, disertai doa dan restu dari kedua orang tua serta keluarga besar. Baik, silakan untuk Rizka untuk melangkahkan kaki perlahan. Tidak mudah melangkah dan memutuskan untuk menikah. Hari ini Rizka Rahmawati melangkahkan kakinya dengan penuh kebahagiaan menuju gerbang utama bersama orang terkasih untuk melengkapi separuh agama, menemani dalam suka dan duka, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi keluarga sehidup sesurga. Senyuman terpancar, rana bahagia dari kedua mempelai dengan cinta dan kasih sayang menuju perjalanan hidup yang baru, mengikut kenangan dan menciptakan bahtera rumah tangga yang bahagia. Baik, untuk Rizka menuju melangkah sedikit, boleh diantarkan sedikit demi sedikit. Baik, cukup dilepaskan tangannya. Biarkan Teh Rizka untuk melangkahkan kaki dengan sendirinya menuju sang suami. Silakan Teh Rizka. Ah. Oke, dicukupkan sekian, dicukupkan dulu, nanti dijemput oleh Cecep ya. Siap? Baik, kepada Acecep Ipan Saiful
engkau kejar dalam mimpimu. Dan sosok wanita ini memang tak secantik Siti Khadijah dan tak seromantis Sayyidah Aisyah, tapi ia adalah wanita dengan segala kekurangan dan kelebihannya yang telah engkau pilih menjadi istrimu. Baik, dalam hitungan ketiga, silakan untuk Acecep berbalik. Sudah bersiap? 3, 2, 1. Masya Allah. Silahkan untuk dipandang sang istrinya. Boleh silahkan dipandang. Acecep, perempuan yang saat ini di hadapanmu adalah istrimu yang kelak akan menjadi dan mendampingimu dalam suka maupun duka, dan sehidup semati bersama. Begitu juga dengan Teh Rizka, lelaki yang ada di hadapanmu tidaklah semulia Nabi Muhammad SAW, tidak sekaya Nabi Sulaiman, dan tidak setampan Nabi Yusuf. Ia hanyalah laki-laki yang memiliki cita-cita menjadi suami yang soleh yang bisa menuntunmu bersama menuju surga Allah. Silakan untuk anak ke depan. Tariska, silahkan untuk bersalaman dengan suami untuk yang pertama kalinya sebagai bakti utama kepada sang suami. Boleh ditahan dulu, Teh? Coba disun aja, Teh. Baik. Terima kasih. Silakan Acecep untuk digandeng Teh Rizka menuju ke pelaminan. Nah, menuju ke meja akad untuk penandatanganan berkas. Silakan. Ya. Satacan penandatanganan berkas pasikeun heula mas kawina nya. Ngadeg geus kedak. Payun-payun. Bismillahirrahmanirrahim. Para warga sadayana, sim goreng hoyong disakseni pada mayar mas kawin kapan bojo dinu panggelisna anu wastana Rizka Rahmawati kalawan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 20 gram dibayar kontan. Nampi abi dibayar mas kawin ku caroge abi anu wastana Cecep Ipan Saiful Alam kalawan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 20 gram dibayar kontan. Jazakallahu khairan kasiron. Kanggo pangbalesna engkeun. Istighfar 3 kali ya Teh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teh Rizka, Cecep, mangga sabanten pamana masing-masing bari tundukkeun salira sareng bersimpuh. Mangga Teh bersimpuh di mama, mangga ditundukkeun. Mama, dina danget kiwari kalian disakseni kadang wargi oge Allah Subhanahu wa taala. Abdi geus tina lelembutan abdi
kudu jembar dihapunten kana janten mama tantos dosa abi kana janten sapupuan kaetan seurang tinggawitan abdi dilahirna terus dirawat dipasihan asih eta tiap tetasna susu ibu teu acan katebus hapunten kalepatan abdi doakeun abdi sampun hirup abdi salamina dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga dirangkul mamahna nulis asa bari tumpahkeun ku berangkat kanya ahna anu teu acan kadugikeun salami ieu bari nyebarkeun hapunten sareng hatur nuhun dina sadayana kasih sayang anu atas ku pamaksanakan di setiap pamama anu atas dikasihkeun ku mama moal biasa terima sareng mangga ibu disun disun barangkali kening ibu biasa disun kening barangkali hatur nuhun ibu biasa ngadat teras bapak mangga dicepeng pandangan ramana dicepeng mulai bersimpuh bapak dina enek kiwari luhur sak rambut dihandap seusap dangkal getih satetes ambekan sadama abdi nena dihapunten kanu janten bapak tantos dosa abdi moal kaetan seueur jasa bapak kalintang agungna atas ngadidik putra putri dapat dibikun kadewasana hatur nuhun atas nasihat pendidikan anu sae kanggo abdi ayeuna abdi bade lungsur bade diajar rumah tangga doakeun abdi ka papasangan rumah tangga abdi sing lurus rahayu sakinah mawaddah warahmah mangga dirangkul bapana geus sok dirangkul bapana bari kubrekeun kanya anak anu teu acan kadugikeun salami ieu kemah bakal tos mandiri hareoskeun kanya ahiteun kanu janten bapak anu salami ieu teu acan sempet kaucapkeun kalau bapak biasa mengadat salik deui ka teman-teman tadi ayeuna acecep anu cali terus kana anu sempet mangga teruskan dicepok pandangan suami mangga bersimpuh di pangkuan suami dinten ayeuna hidup tos resmi jantan pasangan suami istri mangga geranya dina lahunan anu jantan saruge hidup
Wahai lalaki anu abdi sebut caroge abdi tepat dina dinten ieu atus nentang walur anu abdi atas melaksanakeun janji suci di hadapan penduduk langit sareng bumi nyanggahkeun sumpah bakti kasalinan doakeun abdi sing jantan istri anu salehah. Maka Teh Rizka ngarampulkan biasa anak dirampul Teh Rizka sok bari ngobrolkeun ka nyaahna haturkeun nuhun aptos tiasa nanggung tanggung waler anu ageng ka abdi gitu. Silakan untuk duduk lagi ke tempat semula. Aya kan ini. Sareng Bapak saha abdi Bapak namina saha? Pak nunggu bade nyawer. Mohon Wahyu. Bapak Wahyu sareng Bapak bade ieu teh ngecah kendi teh. Mohon. Sana kayak mengrubengkeun huapang jajab ti mamah ya. Nah, mangga ke di tangan katilu langsung dihuapkeun nya Ibu siap ya. Tetehnya kepinggiran menghadap ke mamah, menghadap ke mamah. Nah, A-nya menghadap ke mamah. Iya. Siap. Oke. 3 2 1. Mangga Ibu calik deui. Teras kanggo Bapak, mangga ngadeg. Gerak di Mayonan kaporang kalihna apa? Mayonan kaporang kalihna. Biasa teh dipasihan eueut kanggo teteh sarengana. Oke, aya. Bapak di paling sisi ya, di sisi. Oke. Teteh kapungkur dihuapan ku Bapak, sok dihuapan ku Bapak. Nah, engke mah moal dihuapan deui, engke mah nya ieu huapan terakhir ti Bapak. Siap, lihat tangan katilu. 3 2 1. Tekeng dibeluwakeun Bapak. Awatos. Bapak mah sok kitu ngahuapanana. Panapa cacat tuang catahan mohon cacat tuang Mangga Bapak calik deui. engke mah ulah hayang dihuapan ku indung Bapak. Siap ya. Saling huapan waktu pasangan. Ya. Caina 2 Pak. 3 2 Caina 2. 1. Hiji deui cai. Eta gitu. Alah ieu mah ageng huap digigit atau digigit kecil, digigit kecil. Apal cantuan gitu ya bisi lapar bisi ngelepas. Biasa hungkul. Sok. Iya tadi dia aya aqua anu sedotan dua mangga dia sasarangan. Sasarangan ya. Anu iya anu sedotan dua. Tah. Dia sasarangan. Non. Aduh aya keneh. Lapar cenah. Ieu maksudna kade engke penting kak ngaluarkeun cai teh sing bareng nya. Sok bebarengan. Lamun teu kaluar bareng bisi amak salah saurang. Tak cilokana teh nya. Sok sasarengan. Mangga 3 2 1. Tah, kitu sing sareng ngaluarkeun cai. Apa cai deui mah cai akuan neng sana kemana. Pilih haus sakali deui. Alah sakali deui. Sok. Pan ngan aya sisiniran. Sing kacai jadi saleuwi, kadarat jadi saloga. Lamun nyai rada nyeri wayahna ulah ngagoah. Biasa wae Bapak. Aduh. Kobra. Oke. Baik, untuk selanjutnya acara pecah kendi dan juga sawer. Iya, mohon.
paling dia ngaraka foto dah gitu mah dia nu aa semuan tah neng mah ngakaduhan aya bensin truk anu haneut dong anu haneut sok lama anu si aa mohon rada leuleus haneutan ku neng sok haneutan boboran dah hardina urang teh kada saling oborannya saling cangan saling oboran lamun geus dioboran mah geus dihaneutan ka si neng insyaallah bakal siga harupat tah kitu moal cepeng heula tiup dah sok pangaya cepeng dah neng cepeng duluna tah upami teh siga harupat kieu mangga bisi ngabogaan nafsu neng boga kaambek pasian ku neng pasian katiisan sabab di dieu teh aya tiis sok bebeskeun deui asupkeun ka dinya bes tah karasa nah begitu mah jadi keum kitu da mah coplok cabut dah aya base bebeskeun deui tos bebeskeun pulang artingkeun kalur deui cabut bebeskeun deui kela na si neng nah becicing wae lamun ayana abus tah wayana gitekeun handapna gitekeun bujurna tah aya karasanya digitekeun lamun anu asup nyeret kana ieu bos asupkeun tah wayana gitekeun bujurna nya kok gitekeun kitu tos ka dieu ka dieu deui tah hardina ieu ujang teh ulah getas harupateun ulah memaksakan diri kena hayang anu da teh eta teh kedah ditahan sifat getas harupateun sok piceun kuduaan sifat memaksakan diri potongkeun kuduaan potongkeun dah gitu sok potongkeun piceun ka tukang kadinya piceun kade ulah memaksakan dirinya pokokna mah sagala rupa kudu saling oboran mangga sia aya cepeng si abujurna tah si neng huluna alah parawan kene da meuy kuduanana tah simpageuh kaluhurkeun kanapkeun gitekeun heup ieu oge siloka nepikeun hedep si neng ieu tadi katinggalina ku abah hayang kebelah katuhu oge si ujang ieu si Asep hayang ka katuhu duanana hayang ka katuhu hayang pada bener lamun palbun bener mal bener jang hartina lamun boga niat anu hade da dua-duana ge bener jang da ka katuhunya dua-duana ge barener teh hayang bener ngan lamun ieu hayang bener itu hayang bener anu akhirna bakal nonggeng bakal bahe nya lamun aya anu hade sok musyawarah kitu teh intina teh nya sok kaluhurkeun deui kanapkeun deui gitekeun kuduaan goyang dompet eta goyang dompet sok ayeuna ngarah nanti hartina musyawarah teh pecahkeun keduaan sok pecahkeun keduaan kahanapkeun kaluhurkeun bobotkeun dah sia anak hulunan tah aya masih kena kolong euy tisu cepeka tongkeun ke sini tong ke ieu tong gitu kudu di dieu ieu mah ngarakumi tong aya geulis belah ditu tongkeun aya
biasa dah itu ulah tuang taong ka ditu ka dieu nya taong we ye nya taong si neng da geulis nya kitu taong kebutuhanana pikeun pikeun dah pikeun sok taong keun aya Kasep puguh da incu urang atuh kade ulah tuang taong ka ditu ka dieu coba tengengkeun ka sia ya itu kenta mana dah gitu mana aat curugna dah asupkeun kadinya aya sok sesalaman heula nongeng tahan kewajiban awewe kudu daek digawe lamun datang saroge neng teh tong hararese amat nunggeng masing hade tak gitu lamun sia asuping ti padamalan teras tepeng pananganana cepat assalamualaikum teras disut tah kada kieu nya kedah nongeng sing hade teh lain kedah nyebat assalamualaikum alhamdulillah tak gitu silokana teh mangga dilajengkeun kana sawer incu itu sarua sami incu neng itu putra pun lanceuk ibu putrana mohon jadi ka abdi teh meureun kapi emang kapi uwa kapi incu gitu ada ngawurkeunana di ditu mohon incu wungkul mohon ieu mah simbol sepangadeun hidup teh jadi suami sareng istri tinggal heula ka abah ieu ka abah jatuh rami muka lembaran cerita natrat rumah tangga di mata ngan walas asih antara hidup duaan dengan iman Islam jauhan sifat takaburan mengancik ngan mulas asih eta bebenteng ragi hidup cunduk kana waktu boga kabeng berat hati kasep kabeng berat hati nyatana pojok utama gelis pilihan hati aduh kasep pilihan hati sing bisa mulasarana sangkan rapihlah hirabi gelis kudunya mituhu kapanutan siang wengi gelis siang jeung wengi kacaroge teh manutan sumujud ku ati suci aduh gelis ku ati suci cegahan lampahnya hina sangkan hirup lagi rabi mangga teruskan Pak he anaki pupu jani ngati pangarapan nu taya kendatna puputan katina hate ayana cenuknya waktu hidup niat laki rapi bungah nataya bandingnya mon kudu diukur lira sagara ngamprang erang suka hati lahir temakaning batin wira hidup nasrendengan muga-muga Gusti Maha Suci nang tayungan hidup salawasna rumah tangga masing jongjon cita-cita dikabul rabi pinoh mamanis mapak taman kebagjaan
suhu cili asuh tenang gedeng makalangan gelik hati nyok seruk galur nyusi hati laksana anu diseja amin ya rabbal alamin muga Gusti nang tayungan sok simbolis tidak lamun sebengar keluarkan sodakona non keluarkan jakatna 1 2 3 wur awur sok awurkeun sodakona urang resep mulungan euy wur awur sok awurkeun ti paratna wur awur mulungan bae mulungan pentos permen sok wur awur keun kanjutna wur awur keun kanjut kudang muga jenar muga benar panganten gede rizkina gede darajat